Carita di balik situs Geger Sunten. Geger Sunten jeung Ki Balangantrang. Geger Sunten merupakan salah sahiji situs nu ayana kampung letik di sabudeureun Desa Sodong, Tambak Sari, Ciamis. Wewengkonna rada jauh, wewetan Desa Kuta. Sanajan kitu, tempat ieu ngabogaan lakon nu penting dina sajarah Galuh klasik dina abad ka-7. Ngaran Geger Sunten kasebut dina carita Cium Wanara nu kawentar, saperti nu diseratkeun dina buku Yuganing Raja Kawasa, disusun kuder Joseph Iskandar. Geger Sunten mangrupa hiji wewengkon tempat linggihna Ki Balangantrang, nu ngaran aslina Bimaraksa, putra bungsu ti Denu Jantaka, lahir tahun 653 M. Ngaran Bimaraksa mucunggul dina sababaraha konflik di Karajaan Galuh dina parebutan kakawasaan tahta Karajaan Galuh. Bimaraksa minangka putu ti pangadek Karajaan Galuh, nyaeta Wureti Kandayun, nu mantuan Purbasora putra Sempakwaja pikeun ngarebut tahta Sangsena putra Mandi Minyak nu jadi raja di Galuh harita. Sempakwaja, Jantaka jeung Mandi Minyak mangrupakan putra-putra ti Wureti Kandayun. Nalika Purbasora Junun ngagulingkeun sena ti tahta Karajaan Galuh anjeunna naek tahta jadi Raja Galuh di tahun 716 Masehi. Sedengkeun Bimaraksa diangkat jadi patih Karajaan Galuh. Dina kajadian ieu Sangsena Junun nyalametkeun diri ka Merapi antukna jadi raja di Mataram Kalinga Kaler. Kacaritakeun dina naskah carita Parahyangan Lari ka-8, lawas Nia Ratu 7 tahun, Narahyang Tang Mandi Minyak disilihan ku Sangsena, lawas Nia Ratu 7 tahun, disilih jungkat ku Rahyang Purbasora. Na Sangsena diintarkeun ka Gunung Marapi, diseueur rakean Jamri, ageng 24 sakamantrian, lunga ka Rahyang Tang Kedul. Kadenu 25, mentah dibunikeun. Hartina, lawasna jadi ratu 7 tahun. Geus kitu Rahyang Tang Mandi Minyak diganti ku Sangsena. Lawasna jadi ratu 7 tahun. Diganti lantaran dilindih ku Rahyang Purbasora. Kajabati eta Sangsena dibuang ka Gunung Merapi. Boga anak rakean Jamri. Sanggeusna manehna sawawa indit ka Rahyang Tang Kidul. Kadenu, mentah dibunikeun. Sangsena putra Mandi Minyak ti Pewara Babu, ngalumangsungkeun nikah Manu, nikah Sageti, jeung sanaha putri Mandi Minyak ti Dewi Parvati, ti nikahna ieu ngalahirkeun Sanjaya di tahun 683 M. Sanggeus bujang Sanjaya boga niat pikeun ngabales ngalawan Purbasora nu kungsi ngusir bapana. Kualatan bantuan Resi Guru Rabuyut Sawal pangawasa wilayah Gunung Sawal Ciamis nu ngawariskeun kitab strategi perang, Pustaka Ratuning Bala Sarewu. Sanjaya Junun ngawangun pasukan pilihan gabungan ti Bumi Mataram, Bumi Sembara, sarta Sunda. Antukna Purbasora nu harita geus ngabogaan umur 80 tahun. Gugur di lengan Sanjaya. Lan Senapati Bimaraksa Junun kabur sarta nyungkut di Geger Sunten. Usaha ngarebut tahta mucunggul deui di zaman kakawasaan Tamperan Barmawijaya, putra Sanjaya, lampahna maehan permana di Kusumah ku cara curang kualatan anjeunna hayang nikah ka Dewi Pangrenyep ngan kaburu kanyahoan ku Bimaraksa nu kasohor ku sebutan Ki Balangantrang. Ki Balangantrang minangka bapa ti Dewi Naganingrum nu dijadikeun prameswari ku permana di Kusumah. Ti Dewi Naganingrum ieu permana di Kusumah ajar Sukaresi, ngabogaan putra nu diaranan Sang Manarah nu leuwih kasohor ku ngaran Cium Wanara.
Saterusna geger Sunten ieu dipake salaku tempat pikeun ngumpulkeun jeung latihan perang nu dirusiahkeun. Salila 6 taun. Mimaraksa Junun ngawangun hiji pasukan ti partisan-partisan nu karajaan akungsi ditalukeun ku Sanjaya. Di antarana, saunggalah sesa-sesa pasukan Galuh sarta Indraprahasta. Pas dina tradisi taunan ngadu hayam, pasukan geger Sunten nu dipimpin ku Bimaraksa jeung Ciungwanara, Junun ngagulingkeun Tamperan Barmawijaya nu ngakibatkeun maotna Tamperan Barmawijaya. Manara naek tahta jeung Bimaraksa naek jadi senapati Galuh. Maotna Tamperan Barmawijaya jeung Dewi Pangarenyep ngakibatkeun ngambekna Sanjaya. Perang Gotrayuda pepes deui. Perang kajadian deui kalawan eueuh nu unggul tur eueuh nu eleh. Tungtungna Resi Guru Demunawan jeung saunggalah Junun mareungkeun perang sadulur ieu laju dijen perjanjian keur mufakat ngeureunkeun perang asteris. Geger Sunten loba kasebutkeun salaku tempat disimpen sastra Jendra Rahayu Ningrat nu mangrupakeun kitab hukum dunya dina sajarah Jawa. Di situs ieu aya umpakan punden berundak saloba 69 umpakan. Nepi kiwari situs geger Sunten masih digunakan pikeun upacara adat kelompok geger Sunten dina ngalaksanakeun ritual-ritual seperti bentang buhlarang jeung ritual sejenah. Sakitu pedaran ngeunaan situs geger Sunten kaitana jeung kisah geger Sunten jeung Ki Balagantrang.